kitab anjeunanana kalebet ulama nu pangseurna kitab. Pangseurna kitab teh amarene. Di antawis ulama nu pangseurna kitab. Alungkeun. Atuh di bumi teh pabalata kitab teh teu kengeng aya anu meresan. Lajeng anjeunna dadawuh eta teh tos caket kana waktos wafat. Saur amarene dadawuh tong aya anu meresan. Engke saurna teh di mana kami geus paeh. Sasauran dipayuneun murid-muridna Mama Gentur, Mama Sanusi, Mbah Mas Sadayana, sasauran. Dipayuneun murid-muridna. Saha anu bisa meresan kitab kami jejeg korasanana eta milikna, eta nu bogana, saudara teh kitu. Pupus amarene ngan anehna saur Mah Mansur eta anu pabalatak teh hayam ararasuk ke jero eueuh anu wani eta hayam nincak kana kitab. Di mana hujan ngagarajak eta kitab-kitab teh kahujanan ieu. Dikeresakeunana anehna Mah Mansur ngadongengkeun teh henteu napak tah kana kertas teh. Siga cai kana daun talus nyorolok we teh napak. Mang tahun-tahun eta teh kitu teh. Ya kan. Begitu pupus amarene saur Mah Mansur mah ajengan Cigonewah, ajengan Fakih, ajengan Gentur ribut sararea pada balap nyusun hayang kitab tilas amarene. Eta dikersakeun unggal beurang unggal peuting sararea monok moek cenah di dieu meunang saminggu. Hayang menang berkah kitab amarene hiji we eta dikersakeun korasanana nu jejeg wae. Saur amarene nu juju meneng saha nu bisa gitu kan nyusun jejeg korasanana eta nu bogana gitu kan. Eta kabeh eueuh nu bisa. Sugan hiji we eueuh nu bisa. Geus saminggu torojol Ki Sanusi di Sukabumi. Barang torojol Ki Sanusi diberesan Ki Sanusi cek Mah Mansur 2 jam ajengan beres kabeh.